Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes ya. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian pada hari ini senantiasa diberikan sehat semuanya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bertemu kembali dengan Ibu Riani pada mata pelajaran Bahasa Sunda di tema 1 yaitu nyalametkeun makhluk hirup ya. Dicampurnya sama bahasa Sunda kedah tiasa. Dina ieu kesempatan Ibu bade masihan materi ngeunaan carpon ya. Hidup pasti terang ya, carpon tos teu asing deui naon eta carpon. Nah, dina ieu kesempatan dina materi carpon anu baris dipedata nyaeta ngeunaan maca carpon, nu kadua ngajawab pananya tina eusi carpon, nu katilu medar unsur-unsur carpon. Naon medar teh? Memahami unsur-unsur carpon. Begituna sateu acan dikawitan diajar, hayu urang sadayana sasarengan ngaoskeun Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun ya. Nah, tujuan pembelajaran. Satu tes kegiatan pangajaran carpon anu temana nyalametkeun makhluk hirup rengsek dipiharep siswa bisa maca carpon pikeun nyangkem eusi ya. Kadua bisa nyebutkeun eusi carpon, nu katilu ngajelaskeun ngeunaan wangun carpon. Sateu acan urang ngaguar ngeunaan carpon, hidep baca heula carpon anu aya dina basa Sunda, dina buku basa Sunda Pangrumat Basa Sunda kaca 2 dugi ka 4 ya, anu judulna Kaeurat Kenur. Nah, baca singgemet ya. Terus upami mendakan kekecapan anu teu pikahartoseun atau kata-kata yang tidak kalian kenal dan tidak kalian ketahui, silakan kata-kata itu ditulis di buku catatan ya kalau yang tidak mengerti, atau tanyakan kepada orang tua, atau dina kaca dina halaman 4 itu ada kamus alit. Tah, naon hartina anu kekecapan anu dikira-kira anu teu pikahartoseun. Ya, satu tas hidup maca carpon anu judulna Kaeurat Kenur, langsung jawab sakur pananya anu aya dina carpon Kaeurat Kenur dina kaca 4 foto terpat ya. Atos ya. Nah, kami atos beres, ketos beres maca, ayeuna urang langsung ka dieu. Tah, istilah carpon. Cing, saha nu terang naon anu dimaksud carpon? Tangtuna hidup tos terang sadayana nya naon anu dimaksud carpon. Carpon teh wancahan tina carita pondok. Bu, wancahan teh naon? Wancahan teh singkatan ya, bahasa Indonesia mah singkatan. Pikeun maham kana carpon hayu urang regepkeun istilah carpon atau definisi carpon. Tong ka mana-mana ya. Ya. Langsung carpon. Carpon nyaeta karangan dina wangun lancaran atau prosa. Dina bahasa Indonesia mah prosa ya. Anu ukuranana pondok. Biasana pondok di dieu teh antawis 2 dugi ka 3 halaman. Misalna sami sareng anu dina buku ya, henteu panjang. Upami bentena sareng novel mah biasana hidup maca carita novel teh biasana sabuku, tapi carpon mah biasana henteu panjang-panjang ya, tapi bisa aya 2 dugi ka 5 halaman, dugi ka 4 eta carpon ya. Nah, naon wae sih unsur carita anu aya dina carpon? Nah, cing anu terang unsur carita boh dina carpon, dina carita nu aya kita pasti aya unsur carita. Nah ya, nah, unsur carita pondok dina carita pasti aya tema ya. Pengarang dina nuliskeun carita teh kedah aya tema na teh naon sih tema anu bade didugikeun, anu bade dituliskeun ku pengarang dina carita na teh. Nah, tema di dieu teh artina gagasan atau ide pokok pengarang. Nu kadua, dina carita teh pasti sok aya palaku. Naon saha wae palaku teh? Palaku teh eta tokoh anu ngalalakon dina hiji carita.
biasana tokoh di dieu teh dibarengan ku watak sareng perilaku. Di mana kapendakna teh watak sareng perilaku dina kekecapan dina dialog-dialog anu ditampilkeun atau anu dituliskeun ku pengarang dina carita ya. Nu katiluna nyaeta latar teh nyata waktu tempat lumangsungna carita, biasanya ditambahan oge ku naon namina teh suasana ya, suasana hiji carita teh kumaha, nah ngagumirakeun, nah hapi kasediheun, nah hapi kagumiraeun eta ya. Nu kaopat nyaeta galur pami dina basa Indonesia mah sami sareng alur teh nyaeta jalan carita ya. Jalan caritana kumaha ieu teh dugi ka si anu maca teh ngartos kana maksud anu didugikeun pengarang ya. Biasana ti awal dugi ka akhir ceritana teh bakal kumaha. Terus ieu nu kalima nyata amanat teh nyata pesan pengarang kanu maca. Amanat biasanya teu ditulis langsung ku pengarang teu nembrak, tapi biasanya nyamuni atau nyumput dina dialog-dialog anu diperankeun para tokoh. Dina amanat ieu teh aya pesen nilai-nilai moral ya, aya pesen pengarang atau nilai-nilai moral anu jadi pienteungeun pikeun urang. Naon bu pienteungeun teh? Pienteungeun teh gambaran hidup supaya kita menjadi lebih baik. Itu pienteungeun, picontoeun, menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita. Itu biasanya dina karangan anu bener, anu laras teh pasti aya 5 unsur ieu anu kedah diperhatikeun ku pengarang. Ngartos ya? Nah, upami ngartos urang teraskeun deui. Nah, satu tas hidup maca carita pondok anu judulna Kaeurat Kenur. Kaeurat Kenur teh naon sih? Hidup pasti upami main layangan masuk apa itu kenurna ya. Kaeurat Kenur teh biasana teh rada kabeulit gitu nya. Kabeulit teh jadi apa sih namanya? Benang-benangnya terkena apa. Nah, itu silakan kalian sudah membaca semuanya. Nah, satu tas maca carpon anu judulna Kaeurat Kenur teh sok ayeuna pilarian ku hideup naon sih tema tina carita pondok Kaeurat Kenur. Nah, tema teh biasanya teu pararanjang ya. Ide pokok keseluruhan karangan ya. Ide pokoknya apa? Misalnya tentang kejujuran, misalnya tentang persahabatan atau peristiwa atau kejadian itu, tapi dina basa Sunda ya. Nu kadua, pilarian oge palaku anu aya dina carita pondok Kaeurat Kenur. Saha wae palaku anu ngalalakon dina eta carita. Barengan ku watak atawa sifat si palaku eta ya. Hidup terang pastinya dina basa Indonesia sami. Nu katiluna pilarian oge latar carita dina Kaeurat Kenur. Latar di dieu teh ngawengku atau terdiri dari latar waktu, latar tempat juga suasananya kumaha ya. Nu kaopatna oge pilarian amanat atau pesan pengarang anu didugikeun dina carita Kaeurat Kenur. Ngartos? Ya. Pami ngartos prak mangga dipidamel ya. Tadi pan tos dibaca ku hidep ayeuna pilarian aya mung opat ya. Alurna mah teu kedah jadi opat teh heula. Tema dari palaku, latar, sareng amanat ya. Nah, satu tas hidup maluruh atau mencari menelaah isi dari carpon berdasarkan unsur ceritanya, maka kalian juga harus mengenal contoh buku-buku cerita bahasa Sunda, 5 kumpulan buku ya. Sanes 5 buku kumpulan carpon. Tong kemana-mana pilarian aya dina buku oge ya. Hidup kedah terang, karya-karya pengarang Sunda anu tos kawentar ya. Para sastrawan sastrawati anu nulis carita ya. Hidup tuliskeun minimal 5 kumpulan buku carita pondok. Nah, ya, tuliskeun di buku tugas hidup ya. Buku tugasna kan tos terangnya dina panduan daring mata pelajaran naon wae anu ku ibu diulangkeun. Tah, tulisnya di buku eta pake pembatas dina basa Sunda ya. Wilujeng ngadamel hatur nuhun kana perhatosanana, mugi lancar sadayana hidup di bumi sadayana
aya dina kesehatan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kitu wae ti Ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.